Pamirsa sadayana wilujeng patepang deui sareng simkuring Salwana Rahma dina acara Warta Sunda. Simkuring bade ngadugikeun sabaraha warta anu parantos disiapkan ku redaksi warta anu kahiji nyaeta warta hujan deras anu nyiram Kota Sukabumi. Hujan deras anu nyiram Kota Sukabumi jeung sabudeureurna salisa 3 poe katukang ngabaluarkeun sajumlah wewengkon di ibu kota teh kabanjiran. Di antarana ti komplek perumahan Bumi Jaya, Kemang, Jakarta Selatan anu tingkat cai nepi ka 1 meter leuwih. Anggota tim SAR gabungan parantos mungsikeun warga khususna Manula ti bumi ku ancam banjir. Banjir oge ngalalap wewengkon global Jakarta Barat nepi ka poe Rebo beurang. Sababaraha lokasi di Cipinang Melayu tingkat cai leuwih ti 50 cm. Langkah-langkah anu dilaksanakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta pikeun ngerespon banjir anu lumangsung dina 2 poe katukang di Kota Sukabumi teh nyaeta prioritas pengungsian warga anu jadi korban banjir. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan neteleungkeun banjir di Kota Sukabumi teh beuki parah ku cai nu dialirkeun ti hulu. Tapi pihaknya geus nyiapkeun sajumlah gerbang cai sangkan caah henteu ngelelepkeun wewengkon utama di ibu kota. Sementara eta, Badan Meteorologi, Klimatologi, jeung Geofisika BMKG ngiatkeun masyarakat sangkan tetap waspada kana karunjakna curah hujan di wewengkon Jabodetabek. Dupikeun sakitu warta anu parantos didugikeun ku simkuring, sapayunan pamirsa sadayana. Mugi ieu warta janten manpaat kanggo pamirsa sadayana wilujeng patepang deui dina wartos anu kapayun. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.